Para wargi sadaya, wilujeng patepang dina acara Sabda Sunda. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun. Injil Yesus Kristus numutkeun Santo Matius. Sanggeus liwat poe Sabat, poe Minggu isuk-isuk keneh pisan, Maria Magdalena jeung Maria anu saurang deui geus lalempang ngalayad ka makam. Dak dumadak aya lini ka cidarongkahna. Kolebat aya malaikat pangeran lungsur ti sawarga, ngagulingkeun batu tutup makam, tuluy batuna dicalikan. Rupa eta malaikat manikawas cahaya kilat. Panganggona bodas kawas salju. Nu jaraga makam mani kokoplokan bawaning ku sarieunun. Nepi ka tinglum puruk kawas nu paeh. Malaikat teh ngalahir ka eta dua wanita. Nyai, ulah sarieun. Kami terang nyai rek ngalayad Yesus anu tas disalib. Anjeunna geus teu aya di dieu. Geus digugahkeun sakumaha saurna tea. Hiap taringal ka dieu urut ebogna. Ayeuna buru-buru bae bejakeun ka murid-muridna kieu. Anjeunna geus digugahkeun tinu maraot, ayeuna keur angkat ka Galilea miheulaan aranjeun. Engke tangtu kapanggih di ditu. Tah kitu bejakeunana, sing inget. Bral maranehna arindit tidinya, gura-giru bari sieun tapi bungah. Tungtungna lalumpatan, rek pupulih ka murid-murid Yesus. Tapi dak dumadak Yesus nepangan ka maranehna. Salam rahayu, saurna. Maranehna ngaharempoi kana sampean anjeunna, tuluy nyungkem. Ulah sieun, saur Yesus. Jung bejakeun ka dulur-dulur kami, yen kudu ka Galilea, engke tepung di ditu. Waktu eta, dua wanita geus laleumpang. Para prajurit anu ngajaraga makam baralik ka kota. Lapor perkara kajadian tea ka imam-imam kapala. Anu terus badami jeung para kokolot. Hasil babadamianana, eta para prajurit teh dibarere duit gede pisan. Bari diomongan kieu. Uarkeun ku maraneh, yen mayitna dipaling ku murid-muridna ti peuting waktu maraneh keur harees. Lamun hal ieu kadenge ku gubernur, ku kami rek dilalemu, yen ieu kajadian lain salah maraneh. Jadi maraneh ulah salempang. Sanggeus narima duit, eta para prajurit teh tuluy uar-uar, sakumaha papatah tea. Nepi ka ayeuna oge di kalangan urang Yahudi mah carita kitu ti eta para prajurit teh aya keneh. Murid-murid anu kari 11 urang arindit ka hiji pasir di Galilea sakumaha anu dipesen ku Yesus. Sanggeus papanggih jeung anjeunna tuluy sarujud nyarembah. Aya oge sawatara urang anu asa-asa keneh. Yesus nyaketan ka maranehna lajeng sasauran kieu. Kakawasaan di sawarga jeung di bumi, sagemlengna geus diserenkeun ka kami. Ku sabab eta datangan jalma-jalma saalam dunia, jaradikeun murid kami, baptis kalawan panjenengan Rama, Putra jeung Roh Suci. Ajar ngalakonan sagala perkara anu ku kami geus diparentahkeun ka maraneh. Kami tangtu nyarengan ka maraneh salawasna nepi ka akhir zaman. Sakitu dawuhan Gusti Allah.